kiriman paket datang wae. Ayo rek eueuh pada mundur ternyata kasahari. Ayah kasih aja itu ah. Cek. Ya, aya naon, Cek? Nyangke bisa nganterkeun paket. Pang narimakeun we atawa panganterkeun nya susulan we ka kebon atawa ka sawah. Jeung eta naon popoean minu di dinya nih. Emang eueuh deui di ditu. Di Gagabam di mana wae mah eta. Emangnya punya nenek moyang lu eta di dinya pager teh? Ku ngareunah we. Ah aing alah jangan nyeri beuteung aing. Lu beuteung aing gede. Menurut saya itu araya tuh. Emang kenaon mana didinya? Urang mundur teh ayu. Ah iya tuh, kalau urang nyokot cara bebokona heula nya. Ieu teh mah beuteung urang dan asa tegerna kieu lah. Kayaknya nyokot bebokong heula ka jero. Tegoan. Ayu atuh. Teh mah aya tuh. Ayu atuh. Mau wadahna? Ieu tinggal itu urang. Bae mah sakieu ge nya. Tapi kan ada si Oneng. Si Oneng teh kitungan Udah gantongnya. Sampur atuh ya. Orang mah nyamper mah tungguanna di dieu. Di dua atuh bari dieu bari urang ngobrol we. Nungguan si Oneng lah. Harinya teh diajak mah ka Masuk makan wae. Teh meh. Ya ai deui kan. Ai mundur teh urang teh pan keur bukber kan. Bener tah kita di dieu teh sagala aya. Naon wae bener pokona mah ngala engkol, wortel, rowai. Mun aya mah eta Bebadotan. Entong bebadotan urang mah resep sintrong. Sintrong. Itu makanan domar kitu mah sintrong mah. Tapi ini lila si Oneng. Urang mah resep kana ieu dengan carucukan Ali Musa, resep mangeuna. Pake lalaban kitu mah. Pakai bukber aduh, jeung sambal teh sambal anu goang teh. Tapi teu make cengek sambalna, coe tukul. Oh, cowet terus dikata gemu tuh lek kana mutuna kumaha maneh. Tuh sambal tungkul. Ih kan geus oneng di lila. Si koplok teh tah. Koplok si Oneng mah. Keur cigebeng cigebungauk. Kana segala rupa teh. Emang tinggal ya. Bebeungetan urang mah yang Surabung. Urang mah bae pangalakeun Ali Musa we. Kena cegah ngeunanya. Mana mah biasana pucuk tai. Ayo. Ayo ah, sampun ah. Nilila. Bae agrokeun atuh jiga kumaha. Hai. Hayu yuk. Hampura kabarangan. Ih, udah gua teh tadi kene. Hampura kabarangan yuk. Tuh biet di mana heula? Beberes imang. Tadi kene ada sakuan lilanya teh. Beberes imang Mang Wada. Ayo buru ah, kaburu hujan, kaburu apa? Kaburu hujan. Bagi-bagi tugas lah. Urang kan itunya. Mana ke dari itu bisa urang mah ngalara wae. Urang mah tunggu aja gitu. Dik ciba beunang. Kade kagak udah. Bae aing mah da keur aralat teu teh. Wortel jeung ieu. Oh jig. Ini lain lagi. Can kana urut pisan. Tapi dia emang warna oke. Cegana ngeunah da masih gaun muda. Tapi lumayan lah keralat mah keur buka puasa kan janjina itu aya bukber jeung si Temi jeung si Oneng ya lumayan tuh lumayan puasa pokok ayo puasa bagian wortel jeung pol neangan sugan aya. Mana? Di dieu da teu lah teh nu melak teh. Usaha itu kade mau. Di dieu cenah mah. Bae ngasa om. Ieu lain. Anak ieu ingan ngasak mah da malah ngajaran tul wortelna. Nyala itu usaha. Batur, nu batur. Nangan heula awi.
moal da ngasak ya mah jadi urut anu panen. Urut nu panen geuning sok. Tah. Opat. Geus karumpukan ku ieu tuh. Mak, Cukup sakitu? cukup lah. Geus cukup dengan nangan engkolna. Kalau di mana? Tur bari tungkol mah. Ayo. Mana? Tah di dinya. Nangan engkolna, Neng. Gimana? Saware ning itu. Usaha ya teu. Ieu ai ngareng nasak mah teu kudu hajur kurang teh. Bisa turun maneh mah. Bisa lah. Marana ge ngasak. Ser. Neangan. Oneng, Euy, ai maneh tadi ditungguan teh nilila. depan tadi teh bawa wadah heula beberes lah imah. Sia mah kos. Jeung eta aya tukang paket. Paket naon? Nah, kan si Emong. Terus Engke we jadi tanah yang anu ieu. Itu hiji tuh. Enak we hiji. baik. Ai ngaran-ngaran ngasak mah. Ai ngaran-ngaran ngasak mah teh ulah hayang loba mah meuli wae. Ulah hese. Hese. Duh. Aing tuh. Kade atuh kade. Abu. Hiji ieu teh. Bisa urang neangan deui lah. Sama seubeuy dia mah. Tuh. Ieu nya. Saya batur ih. Sugan aya ang. Ya. Sugan jauh kaknya. Bae atuh. Eta tuh heula satu daun teh moal bisa eta di dinya teh. Moal maling. Moal. Terus tadi teh kumaha carita teh? Kieu tadi teh nya cenah teh cenah. Kah cak abi teh nya cenah terang bumina Emong cenah. Nah bari naon sugan teh bang. Apek teh cenah paket cari tebus-tebus ka era ngabadin kitu mah. Terus emang mah karakterna kitu. Ting sabaraha paket tergede dah. Ai gaya dilakukan terus emang mah murid kitu enang pesenan. Jiga nang pesenan tapi Terus ditanyakeun teu. naon? Eta geus ka imana encan ka kurirna. Teu apaleun imahna. Teh cenah antara tuh ka bumi na ahli mah udah isin nya sieun. Atuh kumaha atuh balik Ah deui. kudu bios we. Balik deui kurirna teh. Jiga nama uwi deui. Karunya ih. Teu pala mah kumaneh talangan. Bobora ajak mam kita biasa. Tegaduh. Seta oneng sok kepaihan. Mana Asli tegaduh mun gaduh mah. Moal harese. Kumaha atuh eta mun kurir mun balik deui kitu sok balik deui. Eta mah terserah si Emong we kumaha. Jeung naha sih. Matakana mereka pesan paket-paket teh kudu nyekel ti rong ti hareupna ning nya. Kudu boga duit. Ieu mah atuh pesen we. Geus eueuh deui oneng geus we sakieu cukup bari sakieu ge lah pira tiluan urang mah. Berebut bareng ke. Hayu. Ieu ai si emong belah mananya? Oh, hayu atuh ah. Ayo cukup sakitu. Lah ieu. Kamane si Emong papancar. Ayo wortelna eta maneh mana? Ai di ditu beda mana maok meureun. Diteuneun can dinu tadi. Heeh. Sok atuh. Dari du. Cokot deui. Mana maneh teuneuna wortel. Wortel. Oh, kumaha lamun aya nu nyokot ai maneh sok di mana culna we. Bari jeung kita wortel nangasa geleung mun di kebon sorangan mah. Dari dua tuh mau boboko. Istirahat heula aing capek, lieur aing dengan roai. Sebutkeun ngora lain, kolot lain. Kolot kelapa buku deui bisa dipasakna. Capek. Ataupun aing mah teh mah jeung si Oneng sina neangan aing. Padu sina lieureun. Tong kawas aing wae lieur teh aing neangan wae sugan si maranehna lieur neangan aing. Aing rek sare heula rek leleson. Rek ngimpi yang indah di saung yang remang-remang. Emong. 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 Mang.
Siap bagong. Urangkeun. Banyak jangan eueuh da di dinya. Geus semua sok buru. Emang. Atuh sia mah melili jeung molor jeung naon nguneur teh. Aing teh lila dua seharian. Istirahat heula. Aing teh kewosi. Terus mana menang naon eta? Aing teh menang lomba. Saya urang balik. Balik ah geus buri teh hujan atuh. Can masak kana naon. Aing teh hilik. Pernah molor. Hayu ah. Ayo. Biblik. Gimana hilang teh bareng urang tuangnya. Mana mau ke imah heula? Moal sarape. Emang mau ke imah heula? Wah, pas sakitin mana urang mah capek, hoream masakna. Jika tuh papisa di dieu. Bubar we nya. Ge kadenya ke bukber teh jam sabaraha? Ya maghrib bukbar mana buka puasa. Kapan masakna jam 4 heula meureun sarana masak teh aing ka. Masak kan pemapang. Banyak atunya, yuk. Iya nuju di gang. Nya ke antosan sakedat ye nuju ngantosan rencangan. Kasih. Kenaon dirinya. Astagfirullah. Hebring. Resep masna. Tanya ulahnya. Sinten nanya di sinten nanya. Masna. Tanya ah. Tar sih. Keselanya. Sombong aya nama indit aing mah. Allahu akbar Allahu akbar. Aduh, ieu nungan si Oneng si Emong. Nilali kieu kaburu lapar beuteung teh. Bete lapar mah mending heula kopi we kitu ya teh. Silatnya kumaha teh. Wah rese deh nya kopi ge. Kudu digegel deui. Baiklah. Termosna ka mana eta? Duh. Dan pisannya. Anggar bagus Tutungan wae atuh ke beak. Tebuk berewo. Diwet emang loba. Tuh gak ada ayam. Lu konti emang mana? Meh. Tame. Asia kenaon? Aing bebakalan. Tame. Gila. Oh, ngejlok dong. Benar mah keur ngulun. Guna. Ngulun kae. Galai. Banyak geutik udah pedaanan. Turun ah. Henteu kita mah enggak teuing nya. Tame. Enggak ada bukannya. Langsung enggak ada. Kayak itu si Teme kan suka Ayah. oh iya. Ayah kan dia. Teme. Halo, Teme. Tame. Riwes coba datang teh. Aing bakalan. Kawan naon? Ai mana aku cisok. Hayo di jalan ruangan beak. Enggak kenapa? Udah ternaon. Apa ai teh nungguan maranane. Oh, kayaknya banget kan kali kusun. Ini kopi acan eta. Ayo nak bareng nih. Kita jari. Emang Asa ah, ini hiji kopi ge. lu kadang lobang teundeun meureunna.
Ari menang mengerti berang mana? Asa abanya? Asa abanya? Astagfirullah, apa leukeun nyatu sia? Ya apaan tuh naon? Apa roai? Air. Nu teh apaan ieu? Nu kieu teh goreng siki. Akan ti beurang teh nglaroai. Kus eta. Ih nyaho. Ari engkol jeung wortel di kamanakeun. Apaan ieu? Angguran urang nu nambahan. Terus ari aing nang jatuh naon ayeuna? Apa deungeuna ku saria eta teh dibawa rek pasar. Apaan aing mawat ieu mata aing wakarya oge teh keduk bareng maksudna teh. Nyaho ya. Sok aku ayeuna mah daripada eueuh ngagajal beuting aing lapar taruna. Urang ngopi saraya. Beda lapar aku. Kembae tah aya ngopi. Aya ngaropi maneh. Ayang Ayang aku aku. ini biar sorak-sorangan. Kata kadang kayak kopi, kayak ngarokok, kayak mana negara we? Ini sama rokok. Negara beda duit. Itu kena cangkir nya, daguan. Yang di dia kayak beli rokok. Nah, kopi juga sama-sama gitu. Apa ya aku mules. Naon itu urang mah ditapalan naon? Hari ini mengira lagi mah. Naon. Eta si Tarsi, ayeuna mah jadi beungar. OKB. Hah? Naon sih OKB tahunnya? OKB teh orang kaya balu. Atunya alhamdulillah asa cari aya kemajuan mah. Jadi mun urang butuh duit teh nginjem teh kudu ka Bang Emo. Bang Emo kudu make persyaratan kali lieur otak. Geus engke mah urang nyen pasti Tarsi ya. Lain ku masalah beungar ku beungarna ieu. Da ngadenge mah salahna teh tukang main, tapi teh main naonnya. Oh, training gitu dah, mata ayeuna beungar oge. Teu pararahan urang mah. Kanu parah itu teh naon kitu teh eta teh. Lu bener oneng. Naon trading teh? Aing mah tak apalin. Naonnya, cidal ngepet modern gitu dah. Digital online gitu. Ada seorang fitnah di zona kayak mana dah kayak mana sih ada ontrol ku si Tarsi kayak si Teme di ontrol ku si Tarsi mana sih tong di zona mana ngarang carita na kucuk teh teh dosa gede mana teh kayak mana jadi para saya kan orang mambung boga para saya teh gitu nya jadi eta kada degekeun kan bener teh eta teh salahkeun teh tukang ngepet trending terus cek mana teh nya kada salah Nya enggeus we tu ayeuna mah kembae. Si Tarsi mah da si eta mah kitu pikiranna teh nu penting mah da loba duit hirupna teh. Atuh teuing di mati mana oge teh aman. Bari jeung kembae nu trading oge meureun. Ieu urang mah lain siri. Kodratna sangsara mah sangsara we. Contohna kamari meuli mobil 2 dijujurkeun di hareup. Teu bisa make mah si Tarsi mah. Meuli we loba. Tapi teu bisa make mah sok kumaha. Heueuh nya. Amun can bisa make mah kahayang urang tong make jeung meuli mobil. Beulikeun we kana manfaat. Geus ada lagi teh ya, bisa sangka batur ngagibah pada orang tengah gibahnya. Ieu mah da bukber. balik dah bare ya kopi tembiak Satu mending urang beberes sih. ini kan kemi cenah Balik lu balik tadi lagi mantap balik